Dewek nyantu udah keur ibu barudak dibarudikeun ku kelong we. Ayeuna teh penting ieu. Lain penting ieu unggal poe. Makanya ini malam jamaahnya. Tuh aing sarasa. Udah Kapan nyingsiunan tuh aing. Kapan yang putrit? Dek sok nyingsiunan bae ongko. Tutupan tuh kas awal. Ayeuna dibunikeun gitu. Ai kelong we juga kumaha deh atuh. Bentukna nya kami ge cahnya. Sakama. Anu sok sunang harayu tuh. Oh, sunung tumbleun tuh gede. Hah? Kita mas hubung panyabakan. Kapan yang putrit? Anu sok sarasa. Keur madayu urang. Nanenya Ayo teh usul kalong wewe itu aya budak nu dibunikeun. keur mah kebon eta sok harieu. Budak karulin. Wah, ayuna di ditu, Bu. Jigana mah. Ayo urang teangan. Enggak ah. Ayo. Ayo. Yuk, barudak urang karande mak. Geuning ti barang-barang reup eta uing tos mandi teh nya teu neuleuh deui. Geuning ka arareuh budak teh sampai ka ayeuna sok sieun mah keur usim kaas kieu nya mak. Urang teangan beuh. Tadi tuh anak orang ge ti barang ti beurang. Khawatir urang mah. Heeh. Kakak, Kakak, Mang Putrit. Kadi. Aya naon? Iya, urang kaget budak urang kamarana. Budak Ti sadar. tadi. Ti barang mah urang tos mandi, barang reup. Keur iraha. Barang reup tadi magrib. Saka manggian teu. Ayo Laki awewe. Budak urang lalaki, cenah ieu putran si emak ieu teh awewe. Awewe. Kumaha eta anak-anak sieun eta? diam, anak-anak diam. Aduh. Nah, cok aing na. Mak ieu mah. Oh, wah. Gua kok aya usul kalong wewe. Anu susu nagala teh. Kami mah kumaha aing sieun jadina teh. Mang Saka, bantuan teangan tuh anak urang. Panengankeun anak Oh, maksud orang. gede teh leutik si anakna. Putrit. Nya gede. Sagede Ye, kieu, gede mah moal ku sagede kalong kieu. wewe iyo. Sadek ieu anak urang mah sadek ieu. Buaan. Duaan tah anak mah tiem hiji. Zaman Meski bari bae. kawas kieu. Dewek nyangan tatangga. Terus kumaha? Tuh aing leber. Pangbantukeun Bang Putrit ieu mah. Mawan nyiru. Gebugan gitu. Cigeuna mau nyiru. Geus. Bukan eta kuduna syaratna aya kitu. Kayak ngomong kadiwakeun anak aing, kadikeun anak aing. Geus aki kaditu. Geus ayeuna urang. Kami sieun tadina atuh kieu mah. Ulina ding dieu berberang. Eta Na kebono, na ayun-ayunan. segala kurang makanan ayunan anu tadi. nutut Ayunan eta. gitu. Aing nanya sok gerwan. Duh masieun deui Mang. Babaturan bawa ka dieu. Bari Karena mau tiam naon tadi? anakna awewe heuh. Nya. Oh, geus kayak teangan ku urang. Oh. Ayo. Tolong mun nempot di bawah Mang. Ya. Kami naik ka dieu. Kian. Geus wani. Geus ulah sieun-sieun. Kamu dituduh bisa teu? Tunggu bae urang kitu ku sarung. Sarung. Heeh. Wani? Wani. Oh, jamun tuh Bener wani. wani. Bareto ngompol-ngompol sih. Kan naik kalau eta awewe bae kalau eta meureun. Lumayan tuh. Lumayan. Boga embe teu? Hah? Boga embe teu? Mbak. Jangan nyusuan. Pansusuna gede. Oh, bener pembaan. Berangkat tuh, yuk. Dina ayun-ayunan itu. Oke. Kita enak teh. Saya tahu wawanian nan tuh itu tuh dindi. Dindi saka. Eta ayun-ayunan Saka di. Saka. Umeuh. Hah? Weh. Heuh, ayun. disamper kali disamper. Saka. Ini tak dari ieu. Kamu tadi di dieu. Sieun. Karunya itu anak tetangga ji dewek mah. Urang kapalang ke ronda.
Tapi udah kan itu. Ya tadi di dia ya. Tadi di dia. Ban ieu mah saka ban. Duh, aing masak mah. Uing geus meunang budak. Nah ning ning 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 nah ning ucing-ucingan barudak urang ulin. Nang ning ning nang ning ning nang ning ning nang ning ning nang ning nang ning ning nang ning nang ning barudak urang ulin barudak urang ulin. Ning nah ning ning. Dewi, ari maneh ka mana bae? Geus nyaho kalau teh keur mandi, eta adi maneh embung di teangan. Ayeuna teh Iya, tadi aya di ompluk teh. eta geuring. Ayeuna ka mana aya mah aya si Rijal mah. Makana teangan. Ih, mama si ganteng ngaranna si Rijal mah malah dibawa ka mana-mana ada orang nanya di Rijal, mana Rijal teh? Dewi, Ih, malah dibawa ku naonan, aya kelong ge. Heeh, ngadenge teh eta usum kelong bising adi maneh ku kelong gerak teangan bantuan. Mah eta mah Rijal mah beunang ku kelong ieu. Geus teu tampo bising heeh geus kartu tangan kan ulasokan ayeuna Mah cuma makan di bareng-bareng. anu teh sokan bulebet mana mah adi mana embung di teangan karena gak HP bae Aneh. geus geus tangan kali tuh gan mamana capek kaos kieu tah lempang ge jeule tah bising aya kalong wewe kali tuh gan Yang anak ka mana tuh mama? Mama? Ayo atuh. Dewi teangan sorangan iya mama teh lempang mah kieu tah lempang mah kieu itu ih. mangkana mama nyuruh ka Dewi teh da poek mama lasian ai Dewi mah wanian kali tuh aduh masya Allah Mama dingkut-dingkut ke atuh kajeun teuing atuh. Eta si Rijalna ka mana atuh Rijal. Allah nyiksa pisan budak kakolot teh ya Allah Mama gerata sih sukuna. ya iya pan nyaho kumaha deh asam urat naon Di tadi meureun labu di ulah meureunya. atuh ada mama teh keur mandi buru-buru nyawa budak eueuh teh agak Hati-hati. ai si Dewi na ka mana bae ieu Di tadi teh ka warung sakedeung. di dieu teh lamun nyaho mah tempat kalong wewe tah Ilok dia. di dieu tempatna ayun-ayun Tiga nama caraang teh. caraang cuman ke lamun sepi jama coba sok keluar barang teh makana si Rijal sok sieun dibawa kalong wewe nu di dieu ye sieun mama mah makana ge aing teh tempokan ku maneh Ai itu sih anakna di Matiem sih. nah makana tah Anakna Matiem Matiem ge tah aya tah eueuh tah si anu anakna nu awewe pan aya Sarah. heeh bisingan jeung si Sarah bisingan jeung si Lala tah si Rijal tah kan Ya atuh Mama ka narek. Matiem atuh. sok atuh disampeurkeun Ka Matiem nya. atuh tuh Ayo mah ka Matiem bae bareng-bareng nyangan, misal rame sieun urang duaan teh. atuh be mau geus sieun Matiem. Aya si Lala eta eueuh. Geus ulah gandeng, urang neangan zaman pinter bae. itu Heeh. cenah masuk kudu sudi syaratan cenah kudu digebruk-gebruk itu mak cenah misalnya kalau ngewena keluar enggak ditangkep amun geus keluar teh namun nangan jawa bisa teh ya Heeh. be urang naon Yuk, rame-ramenya. Ayo rame ayo. yuk Lala kemana Lala? Lala ya di mana? Matiem. Urang nangan budak tak tadi geus capek Tapi suka saparedog lah sama datang pegel kagak lah. mah pinter bae yuk supaya hatimu yuk Ya ayo. di mana nya Matiem nya Ya atuh nananya keun bae. nya mah bisingan budak teh gian diasupun kanuk susuna teh kitu Nya. kan kalau wewe susuna gede Ya atuh. ke urang teh hatimu deui yuk Yuk. aja mah pinter bae yuk Ayo. heeh aman nya gimana Itu teh nyaho ompok nah. ini sudah saraan Mah siga nama Mbah Growong ompokna ieu sigana. ayo atuh urang ka dinya minta tolong da nyuruh si Saka jeung si Kucit keur can aya kabarna bising aya ku Mbah Gorowong mah bisaan katang ayo assalamualaikum Waalaikumsalam. yuk Mbah Gorowongnya Iya.
Iya Bah. bah, bari minta tolong. Punten. Abdi bari nonton tulung. Eta pangnangankeun budak, Bah. Tibarang Kali. ti isuk tah. Mulainya mah ke kamar sore, uang teh terus mandi. Nah, sampai ke ayeuna nambah teu balik-balik budak teh. Bising dibawa kelong wewe, dakar usung kelong wewe enak teh, Mbah. Iya. Tulungan, Mbah. Misal aya jeung Mbah mah bisingan katangkep gitu kelong wewe. Ayeuna teh isukan. Ayeuna atuh ulah isukan deui, Mbah. Nya, Ayo mangga tuh. ayo atuh, Mbah, tulungan, Mbah. Teh mangga Ibu. Udah deh aing buka cara. Heeh, terus gimana? Ari lewat. Kalau wewe. Cara Cuma orang kurang parancan. baik. Kira-kira benang nggak kalau jakal batu. Sok ulah doa. Oh, jadi emang oh. Kira-kira benang nggak? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Buluka beleke geus dibuka terus dipake serut seret belekna seret disusut belekna. Oh, itu di situ. ayo ayeuna balangkeun ye supaya lamun beunang batu ieu pasti kadeuleu urang. Anu tadi dibilang Sok ana mah balangkeun teh. 1 cik ditikung kan. Ulah pajau. Bek. Beunang sakak, beunang. Kurang dedak-dedakeun. Dedakeun 1 2 ti. Tadi teh kajuru suku ka dieu. Memang ngajokkeun Gandeng aya da mah di dieu. Tadi ngajokkeun sadar. Teuing. Bakal wewe tadi. Tadi. Baik bae sih. Urang deh. Nah, Jangan kita kasih gorowong. ai siro. Dirit ya teh. Ayo urang ka ditu. Ayo. Pokona poe ieu kudu katangkep, Bah. Urang watir ka budak eta engke budak. Urang bae. Budak batu geuning, Bah. Heuji ka mangka katangkep nya, Bah nya. Bah, ini lempangnya kas gitu sih, Bah. Iya. Tua. Oh, iya. Tapi sakti ya, Bah ya. Tenang. Mang Kucret. Naon ieu? Ya, Mbah. Bah, aing teu kuat. Teu kuat heula susuna gede. Tadi nengkrep kelong wewe. Ah, terus Terus seberang teh gini. Wah, nilas deui. Oh, mana? Di dieu tadi tempat ieu tentang cerita Di gua. mah sungil atuh. Makanya pangsaka sieun. Gua grongsok pangnangkep teh nya. Siap. Yuk. Ayo. Ayo. Bo, Gina hati ya. Sieun. ditangkep ieu. Sieun. Emboy. 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 Tadi teh di dia apa? Tadi dia apa? Saksi mana dia apa? Ayo ngomong. Pusing katimu kumbah mah. Kamu katimu tengkrep. Mbah. Eta sukunana deh, Mbah. Udar, aduh, Bang. Aya, cicing. Tewak, Mbah. Mbah, tewak, Mbah. Waduh. Iya, benang ya. Ah, benang. Benang, Mbah. Susuna gede. Heng nenek. Telong, iya budaknya sabara orang. Iya budak orang keluarkan. Mbak tangker bah. Mbak tambah ngaleh. Asian bah. Asian bah. Eta ngalelewe. Nenek bah.
Eta keluarga. Gede tuh. Memang kurang keluarga. Bah tangkep bah keluarga bah budak orang bah. Memang gede teh. Gede pisan. Aing kan geus katewa ku aing minta digendong Sukuna nyeri. Aduh. Kasihan deh lu. Kang Nenen. Bom. Gede teuing. Ya kumaha ieu? Ampun bah. Ya kumaha? Budak naik dibikeun bah, ampun bah. Namun teu dibikeun ku aing ditangkep bae. Bikeun bah, Kajen ampun. suku nyeri ge. Ampun bah, dibikeun bah. Heeh. Wih, ampun. Ayo. Budak nanggus dia dielak bah. Bijilkeun. Bijilkeun. Bara bujur. Embung. Bijilkeun. Ayo. Embung. Kawin bae bah. Embung. Ini. Kasih geuning abah. Wih. Embung. Ya, aing minta ngomong ka dewek. Budak dibunikeun di mana? Abah hayang nyaho Mohon. dina kolong meja. Kolong meja aja. Tapi lepaskeun urang. Mohon aya di beja anu dilepaskeun ku urang. Heeh, na kolong meja. Oh. Na kolong meja geus urang geus ngaku eleh bah geus. Yo. Abah nyeri sukuna. Nyeri. Ek digandong. Erek. Gian, geus amun geus digandong nya, geus nya ulah ka di. Aduh, Aduh, butana lindu teuing. Budak nata aya di dieu. Gitu. Nah, nilai jeung Abah. Aduh. Ya, Ibu, budakna ya, kapinggu, kapanggi ya di tehun meja. Oh, udah. Ulah di tengah layar magrib di tengah. Mohon. Nya banyak. Nanti timukeun engke tinggal pang Yeuna panajeuna engke nya. Lali-lalila. Henteu moal heeh. Geus atur nuhun ya budak urang geus katimu deui nya mah nya. Aduh, si otong. Nuhun. Urang balik tong. Kucing bae geuning. Balik. Aduh, otong tadi dibere mam jeung nantong di ditu. Jeung kelor terus jeung nantong. Jeung kunci. Aduh, karunya ujur ya Allah, budak urang geus tong padu waras deui padu bisa balik deui nya tong nya. Ba urang mam di imah geus. nok. Tadi dibere mam sareng naon nok. Celam kelor dikunci. Oh, celam kelor dikunci lu karunya teuing. Karunya teuing geulis. Yuk, euy.